Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasoleng kerah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila mengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah, ka para kulawargana nu ancet pancet istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah qori-qoriah mubalig mubaligoh ketua MUI tokoh agama nu geus simkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur ti kawit Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun jalma gering indit ka rumah sakit jawabanana hayang sehat, lamun tukang dagang jawabanana hayang untung, mun tukang tani jawabanana hayang hasil. Ari ibu pangaosan ka ieu tempat hayang naon? Habis si hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang ilmu. Maka geratannya ka Bapak Ketua MUI naon tugasna ilmu? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan urang boga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh nu hadir di ieu tempat arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting HS wae. Kabeh nu hadir di ieu tempat arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh nu hadir di ieu tempat arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakapeung mah ustad ge sok burger wae. Kabeh nu hadir di ieu tempat arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jam motrot wae. Berarti tina eta ilmu teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu lain nu sakola luhur-luhur teuing da teu saeutik sakola luhur tapi ilmu teu boga nepi ka punten ge teu becus. Kolot baheula sakola teu pati luhur tapi punten nepi ka lentong punten kalangkung ayeuna mah geus rada bangga jeung hareupan nu saperti kitu. Berarti di mana eta ilmu teh babari Pak. Lamun bapak hayang kaentepan ilmu siapkeun wadah nu alus. Naon eta wadah tina ilmu hate.
Nalika hate kotor tong ngarep-ngarep ilmu bakal eunteup, tapi nalika hate bersih insya Allah Allah bege bakal ngeunteupeun eta ilmu. Keur mah hirup bodoh saban geureuh ka batur, keur mah hirup bodoh saban geureuh ka batur, komo pinter moal teu ngaleyak batur. Keur mah hirup sangsara tudang tuding wae ka batur, batur beunghar disebut nyegi, batur beunghar majarkeun nuyul, pakades jadi majarkeun dudukun. Keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding, maka kabeungharan moal datang. Naon sababna? Sangsara wae loba nganyerikeun batur komo beunghar moal teu adigung ku hartana. Weh, mata patokan nu ngaran hirup mah adalah hate. Ngalusan ayeuna ibarat ibu tiung saragam, baju saragam, entong sombong ku saragam, dan nu alus mah saragam hate. Tiungna saragam, bajuna saragam, keurna nahaon eta mah aya di pasar, tah nu hese mah saragamna hate. Kiai, ustad, ulama, ulah parasea jeung tong pasea, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabi sarua, nah bet pasea naon nu rek dituding Quran, rek dituding Islam, lain tuding mah eusi hate nu teu sarua. Matak hakikat hirup manusia mah sarua keun ta eusi hate. Dangdan ibu setekar kebek babari teuing, make up dipake, blush on ongkoh, keurna nahaon ari haseum pamatuk. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tah batur teh ngaragangan karena akhlakna. Maka akhlak adalah tingkatan makom paling tinggi, lain ilmu tapi akhlak. Keurna nahaon ilmu luhur tapi teu becus punten jeung ngahargaan batur. Jeung angkat tangan ongkoh. Matak hate nu paling kunci utama mah hate. Ibu hayang geulis, andai kata kulit hideung babari geulis, ayeuna mah tinggal meuli skincare 1.750.000 produk NASA, 2 minggu glowing sate cek Korea, asup ka Purwakarta mah jadi hinyai. Buka tiungna beungeut glowing, punuk mah ngerenge. Blus karena rumah tangga, skincare kabedak dengan samuh henteu, beungeut bodas, awak begung paeh nepi kamelaan geulis nyiksa awak. Nu kudu ku urang digeulisan mah tah eusi hatena, Pak. Sehingga amal leutik hareupeun Allah gede pahalana gumantung alus hatena. Amal gede hareupeun Allah leungit pahalana gumantung eta hatena. Matak ieu pangaosan bareng pangaosan alus bareng jeung hate nu alus, maka bubar tina pangajian bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hatena kotor, hampura isuk ge lain menang ilmu tapi bakal ngomongkeun batur. Minimal urang nu diomongkeun, ieu na negerhana teh ku tari digopeyahnya euy. Matak sumber adalah hate, pateu satiap ibadah bareng jeung hate alus teu satiap. Salat alus bareng jeung hatena alus, babar salat bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hatena kotor bakal ria ku salatna. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Tapi lamun maca Quran alus hatena kotor, teu saeutik kajadian asa aing pangqur'anna. Well. Tah rada ngahuleung dibere ceramah kieu mah da keuna atuh. Kunci hirup hate. Bisi bapak teu percaya maot bapak jeung teri berharga kene teri. Teri hargana 25.000 sakilona bari bangke teri. Aya nu maot teuneun di pasar, bubar urang pasar kabeh. Manusa ngalusan awak eueuh harga dirina, hakikatna harga diri mah tah gumantung bersihna eusi hatena. Bener. Mata kunci hirup hate. Da ieu urang mah kumaha atuh tahajud alus hate kotor, memeh tahajud geus OTW tahajud. Bubar tahajud isuk tutunduhan hayang ditanya batur kunaon jiga nu tunduh, geus tahajud. Heuria nu kitu patut teh. Di mana pi surgaeunana salat urang teh, di mana pi surgaeunana tahajud urang, sedengkeun di dunya ge hanya sebatas butuh pamuji batur tanpa butuh pahala Allah di akhirat. Mata murnina eusi hate adalah mukhlisina lahudin. Di mana atuh ilmu tempatna? Dina 3 rupa. Hijina qalbi, 2 qauli, 3 fi'li. Qalbi, qauli, fi'li. Qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean.
eta teh urang Sunda Purwakarta anu boga tekad ucap lampah, tekad bijilna tina hate, ucap bijilna tina bibir, lampah ucapan nu aya dina awak urang. Tekad ucap lampah, kolbi kauli fi'li. Jadi lamun ibu lalajo ceramah kuring entong disimpulkeun ieu ilmu acan, lamun ibu can nempo hatena kuring. Ngomong kieu mah enteng Pak, hampura budak paun titah latihan bisa. Ibarat urang jeung beo naon bedana, urang nyebut subhanallah, beo ge nyebut subhanallah, nu hese mah gawena. Matak hirup sakadar disebut nama ge jeung kudu sombong. Nana gerhana disebut al-mukarram, ustad kiai teu sudi. Nama ge jeung teu sudi sabab kuring apal gawe lain butuh gelar, gelar ti manusa ustad kiai ajengan, mana gawe hareupeun Allah, lamun eueuh maka eta gelar ngaledek kana awak sorangan. Bener. Jadi kades ulah bangga sabab unungwan tugas rakyat sangsara kades nu ditanya, miskin rakyat kades anu miskin kades nu ditanya, aya rakyat kalaparan kades nu ditanya. Jadi kades entong bangga lamun loba keneh warga nu sangsara di mana letak kadesna. Bener. Jadi ustad, jadi kiai, jadi ajengan entong rada pepedengkreng ulah sabab bakal ditempo gawe naon atuh gawe ustad kiai ajengan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud. Ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud? Lamun mah di Purwakarta aya bareuh sampean, kuring yakin lain ladang tahajud eta mah asam urat jeung kalingsir. Mangga ku bapak emutan. Apakah orang mejeh disebut ustad kiai ajengan? Ditempo mah tina ilmuna mejeh, tapi tina gawe hampura kuring can mejeh. Matak teu hayang disebut ustad. Matak biasa eta kudu riweuh. Nabi ngawariskeun bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal. Halus ibu teh suudon. Ayo banyak orang bareres hate. Tapi cek ibu teh kuring mah lain suudon. Nana gerhana nanawan kuring yakin maneh teh lain nabi, lain wali, lain kiai, lain ustad, lain ajengan. Maneh teh manusia biasa anu sarua jeung emak. Palebah mana sarua jeung emak, lamun ibu boga naon we di imah dipentak ku kuring dibikeun moal. Tah ari pada sarua mah teu kudu diomongkeun. Maka ragrag kuring teh adalah manusia biasa. Setiap jelema manusia biasa hampura Pak, biasa-biasa teu kudu riweuh. Datang nana gerhana teu kudu keprok da kalah asa jadi japati. Apakah orang mejeh disebut kiai ustad ajengan? Acan mejeh. Ku sabab acan mejeh buktikeun gawe hareupeun Allah lain sakadar butuh gelarna. Umar bin Khattab dibere pamimpin jadi khalifah, ceurik sabulan mung keluar asa aib jadi pamimpin. Abu Bakar tumanya Umar, kunaon anjeun nepi teh keluar imah? Kumaha ceuk Umar, hoream jadi pamimpin, bikeun kanu sejen hoream kuring mung kacida. Nama kejeung mung sok sieun kuring teu bisa gawe. Rakyat miskin kuring nu ditanya, rakyat sangsara kuring nu ditanya, budak yatim kuring ditanya. Hoream nanggung jawab dosa batur sedengkeun kuring adalah pamimpinna. Nu ayeuna jara di pejabat syukuran nabeuh dangdut. Berarti poho teu inget kana gawena, karek apal kana gelarna. Well. Maruk teu abot diberi gelar ku batur berat. Maka kunci hate adalah kosong. Jelema nu bersih hatena bakal cicing dina angka kosong. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician. Beda jeung jelema nu geus ngarasa boga ku ilmu. Hampura ngadenge ceramah kieu hate malang bakal eah-eahan. Ceramah kitu aing ge bisa atuh nah lain ku babatok sia. Iya hirup mah kudu ngarasa kosong. Bapak TNI pengaman negara bisa aya musuh di luar ajen ti jero ngarasa kosong dina agama, aya pengajian hadir. Bapak polisi pinter bisa ngajaga keamanan negara tapi ngarasa kosong na agama, deket jeung MUI. Bapak kades gasaro urang ge sarua sebagai ustad-ustad deketan pamarentah da urang ge apal dina agama tapi bisa poho teu ngarti dina urusan pamarentah. Kakara bakal terjadi kerjasama bari sama-sama kerja bardatun thayyibatun warobun gopur. Henteu asa aing pangnyana, teu asa aing pang benerna.
Lamun jelema kosong hatena, boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ulama, anjing sekalipun toong ku ibu bisa jadi cahaya ilmu pikeun manusia nu kosong hatena. Anjing paeh cukup bilatungan beres, tapi manusia maut lain sakadar bilatungan tapi bakal tepung jeung alam balitungan. Sanajis-najisna anjing bisa dikumah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baha manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut, hate rujad saumur-umur, salat ditolak, zakat ditolak, sapanjang bibirna nganyerikeun hate tatanggana. Well. Nah, kadang-kadang mah rek ulwal we keprok ge buah manehna nu kitu teh. Mata kakosongan dina hate itu butuh mata kolbi kauli pili. Lamun ibu hayang lalajo jalma nu boga ilmu, toong hatena nyacas bodas, toong ucapanana merenah genah, toong sifatna tawado hiru. Ngaran-ngaran tawado artina batur dianggap leuwih alus batan urang, batur leuwih mulia batan urang, batur leuwih hebat batan urang. Ceuk kasauran Sayyidina Ali, lamun dina riungan batur palinter maka kuring anu bodoh. Mun batur jelema hebat maka kuring anu lemah. Lamun batur jalma anu berilmu maka kuring adalah jalma bodoh. Tak ieu nu ngaran tawado hirup anu rada hese dipigawe ku urang. Bener. Sing saladah. Mata teu kudu ngajul bentang ku asiwung da moal nepi, komo nyeduh ka langit da balik deui, mending ge korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana, ari urang babarengan jeung saha. Tah awak ibu teh keur bareng jeung saha, awak bapak bareng jeung saha, awak kuring bareng jeung saha. Jawaban hirup manusia hayang salamet dunya akhirat, innallaha ma'ana, manusia nu babarengan jeung Allah ta eta nu bakal salamet. Tanya awak urang, bener urang keur bareng jeung Allah? Cantang tuh. Jalma salat cantang tuh bareng jeung Allah, maca Quran cantang tuh bareng jeung Allah, nana gerhana ceramah cantang tuh bareng jeung Allah. Tahun hareup ulum deui tong dibayar, datang moal. Berarti kuring teh lain jeung Allah jeung duit, Pak. Bener? Makana ibu pangaosan ka dieu cantang tu jeung Allah, lamun sakadar hayang disebut ahli ngaos. Kunaon ibu ngaos? Udah masuk sudanan we jadi ahli ngaos. Moal aya jelema ahli kabeh keur dialajar. Maka setiap jalma maca Quran cantang tu bareng jeung Allah, setiap ceramah cantang tu bareng jeung Allah, ibu pengajian cantang tu bareng jeung Allah. Mata hese ngawujudkeun antara urang jeung Allah, innallaha ma'ana. Pak Kades bareng jeung Allah heueuy, nana gerhana jeung Allah duka. Mata hirup mah ulah lalajo batur mending getapelkeun lapad-lapad Allah kana awak bapak masing-masing. Nu mana atuh jalma nu bareng jeung Allah? Allah ngabogaan sifat Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir. Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim, sabejad-bejadna bapa, sagoreng-gorengna kuring, nana gerhana dihargaan batur lantaran Allah nutupan aibna. Bapa dihargaan batur lain bapa nu berharga tapi Allah nutupan aib bapa. Allah anu boga urang nutupan aib sararea tapi naha manusia bet ngabongkar aib, ari urang makhluk ti mana? Nu boga wae anu nyiptakeun urang nutupan aib, na ari manusia nyokelan aib. Bener? Tinggal nanya bareng jeung saha ieu hate. Mata hakikat hirup teu kudu ngalusan cangkang, alusan mata eusi tina eta cangkang. Kurung piit eusi beo leuwih alus daripada kurung beo eusina piit. Mata cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung korong. Bandungan korong leutik rujit min cinit tapi piga geuleheun dan seteker gebek make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan. Ibadah tahajud unggal peuting, duha unggal poe, Quran katalar, hadis ka aji, ka masjid lekat, bijil sifat ria. Eueuh naon-naon hareupeun Allah taala lantaran Allah teu butuh ibadah anu dicampur jeung urusan ria. Bener. Doa nu kuring-kuringan di jero kurung teh karung. Ai karung mah wadah runtah. Saha eta nu jadi wadah runtah? Heunana gerhana teh wadah runtah. Nu deog, nu sengkong, nu bodo, nu boloho, nu ecreug, nu teu ecreug, anu resep, nu teu resep, nu ijid, nu rujit, nu cua, nu ngewa. Ari bener urang nyekelan agama mah tong pilihan hirup, nu resep pek oncoran, nu ngewa ge pek oncoran. Kadar eta sifat dua rupa nu resep jeung nu ngewa terserah gumantung hatena masing-masing.
Saalus-alusna Bapak Kades nyeun perdes nyeun program hareupeun nu ngewa mah moal kapake. Pasti engke lagi ngomong di Kades kitu so aing kapake. Jawab ku Pak Kades kumasia. Saalus-alusna Bapak Camat hareupeun jelema nu ngewa keukeuh moal kapake. Sahebat-hebatna Bapak Polisi disingareupan ku jelema nu kotor hate tetep Pak moal kapake. Karena nahaon orang kapake ku manusia dan jelema moal salamet ku bibir manusia. Aya jelema nu salamet ku bibir manusia moal aya. Pasti we jelema maneangan teh kurang jeung kurang. Sabab hukum alam keur manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Tapi hareupeun Allah sabalikna 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Matak digawe mah mending ge tong karna manusia, tapi gawe mah mending ge karna Allah Ta'ala. 1000 kagalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Saha eta makhlukna? Eta nu ditukangeun bapak ibu-ibu beak dengkak bapak usaha 20 tahun rumah tangga imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong kabedag gelang aya baju gonta-ganti. Ibu sehat atau ibu boga salaki kitu? Sapoe bapak beger kapanggih ku pemajikan mangga ibu nyangakeun 1000 kaalusan salaki leungit ku hiji kagorengan peda sapoe beger bari kapanggih. Bener nya ari kitu anak. Matak sagagah-gagahna Bapak TNI, sagagah-gagahna Bapak Polisi, sahebat-hebatna Bapak Kades, malahan TNI jeung polisi mapan gamarna ge mau hareupeun rakyat kapanggih nyeun kasalahan hareupeun pamajikan berubah jadi ucing Pak. Mangga bisa terpercaya. Pak Kades pidatona hareup gede. Pak Kades pidatona gagah wako-wako ewo-ewo kuring adalah Kades gugu kuring nyieun kalakuan goreng kapanggih ku istrina hareupeun rakyat bagaikan macan hareupeun pamajikan mangga bisa percaya. Matak makhluk paling kuat di muka bumi tuh ibu-ibu Pak Camat ge sarua Bapak MUI ge sami Bapak BPD sami Pak bener-bener hareupeun manusia moal kapake. Matak mengeus aya nama ulah migawe perkara ulah karena hareupeun manusia mending hareupeun Allah Ta'ala 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Bener anapun sifat manusia ibu dihina dicaci dimaki dipitnah paduli teuing. Mun ibu dihina diledek dicaci dimaki lalajona ulah cek dunya lalajoan cek alam akhirat. Di dunya ibu dihina ku batur paling 60 tahun 70 tahun 80 tahun dihina memang terhina, tapi di akhirat Allah dek ngemuliakeun ibu lantaran hinaan batur. Mata hirup jelema anu cicing dina bahasa tasawuf hirupna geus lain mikiran duniawi tapi hirupna geus noong ka alam akhirat. Diledek batur paduli dihina mangsa bodoh teu dipuji ge teu naon da teu matak jadi rugi deuk kitu eudeuh kieu terserah sabab pagawean kuring lain keur bapa jeung ibu tapi pagawean kuring keur kuring jeung Allah kuring. Well da kereng kieu ieu baju kieu deuk kapake heung teu paduli. Bener Pak depan ustad mah wah atuh udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek kuduna lamun ustad serupa kitu teh nangtung geuning mustami teh wilujeng sumping al mukarram assalamualaikum coba ka urang karek genolol tina mobil juga well lain assalamualaikum wa kalau kawul wal well ngaraku. Nah atuh di Indonesia loba pisan perbedaan hal kewajaran. Hal wajar Bapak TNI, Bapak Polisi, Bapak Camat, Bapak Kades, MUI beda sarua tugasna keur ngamajukeun nagara. Leungit hiji hampura Pak sumpung nu ngaran hirup kalja sadul wahid hiji jalma kudu saperti hiji awak jatuh ti tajong nyeri sararea. Bapak Polisi tugasna nyiapkeun bendera na upacara ge kopada sang saka merah putih orwot. Bapak Polisi, Bapak TNI tugasna maca undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI lo lebek tah bagian ngadoa khususon Presiden Soekarno Al-Fatihah lebek hilikeun tugas da moal balik maca undang-undang ku lebek moal bener apan lebek mah didikan santri aing ngaran didikan santri kudu lentong pelebah maca undang-undang dibawa ti pasantren kana bab eta unang lo oleh unang RT beri mau proposal masjid gerak cicing dina potensina dina tugas masing-masing kakara bakal katempo nilai kemajuan dina agama bener Bang tuh otak bapak teh nih bapak polisi mah asli wawag awakna badag sorana beda jeung ustad kudu lentong punten bapak kalangkung widi abdi bade kapayun ustad lamun teh ini mah asa teu kudu kikituan teuing menyandewak penjahat puntennya bade ditewak bisa mun ustad mau wayahna kudu lentong kudu kalem tong kasih gengan ajengan punten kalangkung widi abdi bapak daramang ibu sarehat gitu tah ustad mah kudu sabar we matakna rumah tangga geuning umi tos nyangu teu acan abi wios puasa we matak bebung ustad beda jeung TNI mah geura nyangu kumaha jawabanna siap 86 oh mau bapak polisi terus nyangu acan prit ditilang suku aing mata hirup tepek gerak cicing dina potensina masing Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan silahkan berbeda tapi bawa bendera Islam ulah mawa bendera organisasi Islam nah mangga ku bapak telema anu diudeng ngomongkeun Islam nu di kopiah ngomongkeun Islam kuring oge nya ge jiga ojek online deuk ngomongkeun Islam jadi geus urang tong mandang bajuna entong mandang jirimna tong mandang jenisna hakikatna aya nu dicaritakeun tentang Islamna bener kadar eta tuh pengajian karena baju teh eta cirina pengajian babari bangkrut teh sabab ibu-ibu mah ku garintinina ngagugu ka kiai tapi hese ngagugu ka salaki mun cik kiai wayahna Senin kudu bodas nganyu bodas kabeh salah sahejo hejo kabeh rebo borum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki riren mah ngaos teh jangar kana sirah karena baju bener mata nu kudu disaragamkeun mah tah eusi tina eta baju heuhate mak mah hayang ngulem ustad teh anu ceramahna teh bab karuhun Jawa Barat eta mah ti Sumedang Abuya Muhyiddin mama hayang nu bari sholawatan mawa genjringan eta mah Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin mak mah hayang anu lentong ngubaran hate Aagim pansorana ge lentong ulah ieu ngawangkong ngaos jeung Aagim saudara-saudara yang budiman alhamdulillah pada kesempatan ini AA bisa hadir di tengah-tengah jamaah. AA menghimbau ke seluruh jamaah ya, orang banyak berzikir hatinya tenang, orang tidak berzikir tidak akan tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan pernah merasakan tenang. Jadi AA menghimbau ke semua jamaah saling menghormati satu sama lain ya. Alhamdulillah Bapak Kades ngundang AA Nana. Di sini ada Bapak Polsek, ada Bapak TNI, ada Bapak Camat. AA senang sekali hadir di Purwakarta. AA gimlur. Wah mahal ini hiji awak dua jelema. Mama hayang ngulem teh anu bari nyanyi Oma eta. Roma Irama. Cinta ibu mah ke masjid jarang karena pengawasan hante tapi nah ibu mah loba ceurik inget akhirat
cinta nah apa nu ceramah si oma cinta palebah mana sebujur bangke badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna tuh karesepna oma tak mama teresep kan sok nyanyi Bali tekudu riweuh hirup maka Roma Irama mah Bapak Kapolsek takdir nanti jadi penyanyi maka disebut Raja Dangdut dan teka bayang lamun Roma Irama jadi presiden lamun nyalon cek aduh mah entong dicoblos lah sieun bahaya Bapak Presiden ada gempa jawabannya simpel terlalu ayah pemuda nu di jalan jangan begadang kamu lamun Roma Irama jadi kenek kantong kenek mah goreng-gorengnya kudu nu gede suara kieu Bandung Purwakarta dua deui ceu meuh jadi kenek sedangkan Bang Haji Roma Irama lentong Bandung Purwakarta Katapang Banjaran kumaha cek penumpang Al-Fatihah masing-masing jalma gerak cicing dina potensinya masing tong silih geureuhkeun sabab batur lain urang lain batur kuring ceramah kieu ya kuring tong digeunggeureukeun ku bapak da kuring teu hayang ngageunggeureukeun bapak gerak sok urang cicing dina potensinya masing-masing mun di dieu aya urang NU tuluikeun ceramah ku gaya NU mun aya orang Persis mangga ku cara Persis mun aya orang Muhammadiyah lajengkeun ku cara Muhammadiyah daripada papaseaan buktina yatim teu perhatikeun miskin teu kabela masjid ampir runtuh teu katulungan rek haben mikiran burger tugas urang teh loba Pak ari ibu udah bener malahan mah awak ibu awak bapak awak kuring kadang-kadang urang teh jadi Persis Persis itu persatuan Islam di mana ya umat Islam nu ngahiji kabeh hayang ngahiji secara teu langsung sanajan teu boga kartu anggota urang adalah Persis bersatu dalam keislaman kadang-kadang urang ge jadi Muhammadiyah Muhammad adalah nabi urang dia adalah pengikut apan bapak jeung ibu teh pengikut Nabi Muhammad secara teu langsung tina nama urang ge geus jadi Muhammadiyah urang oge jadi NU Nahdlatul Ulama pengikut para ulama pan urang mah teu bisa walak aya teu bisa naon-naon ulama nuduhkeun urang nuturkeun tak urang nuturkeun ka ulama teh disebut Nahdlatul Ulama secara teu langsung awak urang ge adalah NU bener matak cek orang Sunda tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran mama dakwahna hayang anu make budaya Abah Asep Sunana pan budaya lebih ke bijil kakawen gini Semar iya tong ngajak seuri hese iya we nangun Semar kuncung danar wolung ngeluh Semar teu gebok leungit diri nu sayak teh ilang rupa nu sawarna cangelek jadi satria kanca itu nu di tukang keur ngomongkeun ka abdi kieu cenah ngomongna teh teu sangka cenah nya nana gerhana keur ka Asep teh alus sorana nuhun Pak nuhun papareuheun mereh henteu atuh muji-muji lah sabab bahasa budaya mah bahasa nyumput Pak jadi dakwah Islam dina budaya bahasa Islam disumputkeun leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria lamun hirup hayang jadi satria tong sagala diaku da urang mah teu boga akueun kabeh ge sagala rupa ge dijadikeun ku pangeran bisa dibisakeun alus dialuskeun daek oge didaekeun manusia sakadar wayangna Allah nu ngigelkeunana bener
Nana gerhana ge ayeuna jadi penceramah tahun hareup wallahu alam nya bae atuh bapak kades ayeuna jadi kades tahun hareup jadi dewan teu apa mata hirup geus tong loba nangtukeun nasib batur nasib urang ge teu nyaho tong sagala di aku kabeh ge terjadi karena kun payakuna Gusti dalamun ibu nempo kuring aya teu merek pi ustadeun jujur sok heuh urang ge nyaho mata abdi ngingkig di desa ka dieu biasa sugan kumaha gitu malahan sok araraneh nah cing teh jelema teh mah jeung marenta dipoto nah urang teh saha Pak eueuh merek tu ustadeun tapi ketika kun payakun Allah milih kuring kudu jadi mubalik sajawa barat ka kurilingan alhamdulillah padahal bajuna kieu tah angke mah RT cobaan kami sing angsar udang sing badag kumaha ceuk rakyat aduh RT anyar tobat arek di ulum caramah moal da lain takdirna matak pacamat pek tuluykeun jadi camatna bapak kapolsek teraskeun janten kapolsekna bapak TNI lajengkeun jadi babin mas babin sakna bapak kades teraskeun urang mah ustad bagian ngadoakeun anak daek nana gerhana jadi kades mung nah teu kaharti nah make jeung teu kaharti aduh batuk-batuk bletuk-bletuk dekul pidato nah aya nu hajat juga amplopan punten Pak Kades tila sambutan justru Kades merugi loba nu hajat bobol duitna tapi keur para ustad Pak loba nu hajat loba duitna apa loba nu ngulem matak ngeus geura cicing dina potensi masing-masing tong sirik ku milik batur tah ku sirik mata krujit jelema anu sirik jadi begaleuh kajeun teu wawuh juga leuh kunaon eta juga leuh ku panas nah nu kitu teh henteu dewek kitu setiap jelema nu boga panyakit panas baranan hakikat mah tuh lalajoan tukang son mah bersih atuh hatena teh palebana bersih nu pangcapena ieu acara hampura salian ti Karang Taruna capek tukang son ge capek menerkeun mixer memeres box bubar ibu bubar bapak barang tuang sedengkeun tukang son mangul itu mangul ieu tapi naha Pak ending akhir bakal kajawab bayaran gede kene ustad katimbang tukang son tuh keprok tukang son teh pan asa didukung heueuh bener cek tukang son teh atuh ayeuna mah panas urang ka penceramah ka ustad teh tah lamun tukang son panas urang tuker tugasna tukang son ceramah abdi menerkeun mixer insya Allah ya acara bangkrut Pak duanana bakal hancur sound system dicook ku abdi ngebeledug nu ceramah butut mustami komplain Pak Kades pingsan asa wirang matak jelema teu kudu panas ku batur geus samilikna sarijkina bener tuh hayang nu jiga budaya hepek tuluykeun matak leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria bapak camat jadi ku Allah dijadikeun bapak kades jadi ku Allah dijadikeun nana gerhana jadi penceramah ku Allah dijadikeun kuring nama teu bisa naon-naon Pak lamun lain Allah nu nitipna kuring mah hayang eureun kikian teh naha era parada sieun alus omongan tapi goreng kalakuan namaruk teh era ngomong kieu wirang ari omongan jiga nu heueuh pan eta teh kuring pisan sodakoh ibu jararakat ibu ayeuna ge pan kuring lain sodakoh narima ladang sodakoh beres teh dieu bakal aya nu ngudag duka MUI duka Kades duka Karang Taruna abdi bubar teh pan jug langsung pangarsa hapunten antosan heula ieu mah sodakohna bari culang cileung pan urang dicokot geuwat kumaha ceramah sodakoh bapak zakat bapak asa era Pak nah atuh mah jeung ditarima ari butuh bener tahajud cantang tuh unggal peuting daek tahajud mata kurang teh hampura karek pinter dina nyarita can katempo dina bukti tina caritaan leres bisa jadi sararea teh nasibna teh didinya sedengkeun nabi mah pinter pidato jago contoh urang mah pinter pidato hese mere contoh
matak geus tong legeg hirup masa kadar disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Disebut pinter kuno bodoh, maka tugas jelema pinter ngoncoran jelema bodoh, tapi nah kanyataan geus pinter jadi nyarekan nu bodoh, deuk nyarekan mah tong pinter jadi jelema belet ge bisa. Disebut beunghar kudu miskin, maka saenggeus beunghar kudu nulung nu butuh nalang nu susah, ngajait anu teu teuleum mere oncor ka nu poek, ngahudangkeun anu labuh, geura toong rakyat miskin pek bere, geura toong rakyat teu boga imah pek pangjieunkeun, geura toong budak yatim hayang sakola pek pangsakolahkeun. Tah ieu teh tugas nu beunghar ka rakyat anu miskin, da teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Bener? Bari si miskin mah jasana ge gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Lamun aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, lamun di antara urang nu hadir aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan sorangan. Kekeh manusia tong coba-coba goreng jeung batur, deuk kitu deuk kieu urang bakal butuh ku batur. Disebut pejabat ku rakyat, mangga nyalon kades, mangga nyalon bupati, mangga nyalon gubernur, mangga nyalon presiden, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Heuh, matakna lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Nah, pan pejabat jadi lantaran dicoblos rakyat. Pokoknya ceramah kieu mah rasiko teh diulem deui, paduli. Tapi pan relevan kenyataan moal mungkin jadi pejabat lamun eueuh rakyat jug jadi pejabat leungit rakyat narek mimpin cucungu matakna perlakukan rakyatnya secara manusiawi ulah hanya sebatas dirina ngeunah-ngeunah barang dah di restoran ai rakyat mikiran beas kuat ngebul tina sirahna. Kudu eling kana Purwadaksi keur pidato baheula atuh lur. Kur kampanye juga bapak-bapak, ibu-ibu coblos abdi, lamun abdi jadi insya Allah prek. Sing ingat karena Purwadaksi teh jelema gering hayang cager, geus cager hayang ngalongok nu gering, ta eta Purwadaksi teh. Jelema sangsara hayang beunghar, geus beunghar inget ka nu sangsara, ke rakyat hayang jadi pejabat, geus jadi pejabat eling atuh ka rakyat. Lain mau kudegigna ye pangijeng rakyat teh kuat juga pangijeng saha horoream hanya ieu mah curhat ka urang kunaon atuh Pak Kades berhadir ngayakeun acara kieu bareng jeung Karang Taruna ku sadar bahwa Kades jadi adalah ku rakyat maka berkehendak atas dasar rakyat. Tah ieu Kades nu hade eta teh ngadenge ka hayang rakyat. Sebab urang mah boga kerajaan di Ciamis ngaranna Pajajaran. Jadi pejabat jeung rakyat teh pajajaran, sajajar. Teu ponteng kanu koneng, teu juat kanu hideung, sajajar. Tuluy pan simbol kerajaan mah silih wangi, ai silih-silih, ai wangi seungit. Jadi raja datang ke rakyat teh deuk nyengetan rakyat, nu kumaha eta pamimpin nu datang ke rakyat nyengetan rakyat, jadi solusi ke kehidupan rakyat. Bingung rakyat, susah rakyat, maka pemimpin datang jadi solusi ke rakyat. Lain alus omong, rakyat ayeuna teu butuh janji, nu penting bukti. Teu butuh waos nyerocos, nu penting mah aya buktos. Bener ya. Sarua ustad oge. Ustad oge teu mungkin kuring bisa ceramah di dieu lamun eueuh jamaah. Coba leungit jamaah na urang ngomong jeung temok. Anger hirupna kudu bisa ngajian batur, ngahargaan batur, ngarah urang ge di ajian batur jeung dihargaan. Tong musafir hayang dihargaan batur lamun diri teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak tetep Islam datang keuna kana hate, hayu urang sedihargaan sanajan dina alam perbedaan. Lain asa pang ieh nah beuteut. Maca sholawat ge un sarupa eueuh. Audi ceramah di Tasik maca sholawat urang Tasik juga es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pan di Badung mah teh es lilin mah cece. Debelus ka Garut, di Garut mah aya alokan. Sholatul ho salamu ho ala toha
Rasulillah. Terus ke Banten jadi hoak salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Tilu daerah geus tilu cara entong pasti aku cara da anger nu dibaca mah sholawat kene sholawat nama jeung kudu gurger wae maca tahlil kali-kali lamun anu mawat bapak hadir geus sohe video nu tahlil di urang tilu carana nu tungkul nu ngagideg jeung nu muter ayo nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deg dahan ayo kan ngagideg geuning la ilaha illallah la ilaha illallah cinta emang stop na teu tungkul tempok cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang di gudagideg ngarah teu sare tanu paling paur nu muter apa camat illallah 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 sajam setengah lur bubar kuat pias teu dahar-dahar acan kolokok harita keneh nah datang ka imah teh disusul ku urang cinta sehat cenah alhamdulillah rada jangar cinta sing kuat isuk jumaahan khotib nya dragdeg teh isukna teh khotib alus dakwahna ngan panungtungan rada goreng bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah ngagebek eta kuring waduh sih tepung jeung Allah bisa stop heula ku kuring sing ari akang naon bagi ngomong jeung tepung jeung Allah bener cenah demi Allah tepung jeung Allah kela sing akang teh pangkat ustad Nabi Musa wae pangkat nabi teu sanggupkeun tepung jeung Allah. Ya Allah abdi hoyong ninggal gamparan salira Gusti cek Nabi Musa cek Allah tuh tempok panon poe serap Gusti nempok panon poe ciptaan kami nyebut serap komo nempok kami nu nyieuna iyo juga nyebutkeun nempok Allah nya cenah talung urang nempok Allah daripada itu nelpon Allah gitu cinta aya kitu nelpon Allah aya ya Allah irah Idul Fitri Jumaah gitu talung urang cenah tepung jeung Allah terus daripada si itu merapat jeung Allah malahan ngawangkong lagi jeung cacing jeung cucungu ongkoh kecintekeun bae da batur eta ari akang mah jeung tepung jeung Allah deuk namahan kalieur umat heuh cenah ari bener tepung jeung Allah cinta kumaha bentukna ranyai kuat dianggap kicak-kicak ku situ Allah teh nu tungkul nu ngagideg nu muter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah nama ke jeung kudu paseh mama ceramah teh hayang nu keras tah nu keras mah dibere ku kuring di ACC Habib Rizik jeung Habib Bahar ngan lamun kuring nurutan anjeunna moal sanggup nah teu sanggup teu ka mental bener Pak tinggal hirup masih dihargaan dah beres atuh ulah saing pang jagona hirup mak batur ge butuh dihargaan betul Bu batak tong sok rariweuh wae ge bari tugas urang mah loba keneh eta buktina teh yatim nembe dihitung musim kuring aya 10 nah harek kitu wae tiap bulan Muharram we diberena teh nah memang na budak yatim teh hirup sapoe gitu har toong Nabi Muhammad nalika panggih jeung budak yatim kunaon ceurik abdi teh ditinggalkeun ku bapa jeung indung dedeh teuing kumaha atuh barang dahar koreh-koreh cok we tina wadah runtah nyaah teuing hayang anjeun boga bapa kantenan Muhammad adalah bapa anjeun bawa ka bumina dibajuan dihadean disakolakeun diangkat derajat yatim ku Kangjeng Nabi matak cek Nabi abad cek Nabi jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung urang setahun sekali santunan na memang na budak yatim hirup sapoe aduh batin dong tapi kusakitu ge hade daripada dibandingkan itu henteu pisan Karang Taruna jeung Kades kerjasama ngayakeun santunan sakitu ge hade dibandingkan jeung henteu tuluykeun Kang ngan lamun bisa cek Pak Kades bieu budak 10 cek Pak Kades kuring minta 2 kernawan kuring Kades bapak angkatna init ka sakolakeun biayaan moal aya ngabuli budak yatim lamun Kades dihareupna bener Pak cek bapak polsek kuring minta 2 init ka sakolakeun biayaan dredeg anturkeun ka sakolana titipkeun ka kepala sekolah kuring adalah polsek boga budak yatim di dia 2 tak kuring bapak angkatna jago lamun anu ngabuli eta budak cek Karang Taruna weweg Pak datang ka sekolahna kuring minta 2 asupkeun ka sakolana
ya kuring ketua Karang Taruna pangharangana moal aya jelema nu ngabuli ka budak yatim Pak, lamun ketua Karang Taruna nagog hareupeun sebagai bapak angkatna lolna nagerhana kuring menta opat nya sing loba abdi mah menta opat tapi eta geus disarenkeun ka MUI opatanana deh kuring menta opat tayangan sekolah jang nepi ka hayang biayaan ku kuring nagog ke kepala sekolah dititipkeun kuring adalah nana gerhana boga budak opat nitip ulah pernah aya nu ngahareuyan jago aya jelema nu ngahareuyan sabab di luhurna adalah nana gerhana beres budak yatim teh lamun dikitu-kitu santunan luhurna 200 handapna 100 isuk ludes Pak nah memang budak yatim hirup sapoe bener aduh cek kades teh gelo euy cek jamaah pangaosan ieu keur naon loba tamu atuh cek jamaah pangaosan ngeriung kabeh urang udunan luhurna 10 handapna 5 lamun nu hadir ieu 500 jelema 500 kali 10 sabaraha hitung keneng orang sekolah teh ngaduna hulang mana mah 500 jelema kali 10 5 kali hiji 5 juta Pak bener ngabring ke sekolah abdi nitip budak 5an tah 5 juta tahun meureun 1 jutaan moal aya nu wani ngahareuyan sabab ieu jamaah ceger kabeh diangkat derajat yatim kakara cek bahasa Nabi nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jejangkung tah urang teh karek basa-basi jeung carita ngajadikeun perlaku eta mah acan bener atuh engke teh hiji waktu Bapak Camat samutan di ditu bisa disebutkeun aduh gagah abal yatama bapana anak yatim keren Bapak Kapolsek abal yatama bapana anak yatim urang gemiluan nana gerhana penceramahna abal yatama bapana anak yatim keren Bapak Kades kanggo ngadukeun sambutan budak yatim pokok ciakan teu dahar kades naon kitu patut bener ya bongan ayeuna Muharram disebut bulan yatim buktoskeun atuh pengajian kieu mah enteng teuing ulem kuring sound system tagokeun jamaah datang beres isuk hasilna naon bener tah hakikatna mah atuh pengajian mah teu kudu nabeh kuring ku Bapak MUI rutinan mineng ku Bapak Ustad nu aya di dieu mineng ta eta Ustad nu sajati mah eta nu aya di ieu tempat nu kudu dihargaan teh Ustad setempat lain aya nu kanu jauh ngalalabring jelema teh kanu deukeut 2 jajar balik deui mata hakikatna nu disebut al-mukarrom tah Ustad setempat ya ka Ustad setempat ngaledek hoream cing teh saha ibu nu ceramahna Ustad kukut we kuat dianggapan me Ustad geus sok pikir kadua nu sok deledek ku ibu hancit ning keur barisa kedeng deui tah 17-an tu dua dilatih ku Bapak TNI pajomjat deui eta ibu-ibu harebosan tuh cenah tempok tentara dorakati indung gitu tong dihina hancip teh kepanjang tanganan dari TNI dan polisi zaman Presiden Soeharto aya Siskamling sistem keamanan lingkungan di luhurna adalah Kapolri di luhurna adalah Kapolda di luhurna adalah TNI tingkat RT hancip otak hancip teh dilindungi ku undang-undang mana apa hancip teh Allah deui bo oh di jalan wajib dihormat nah sabab kepanjang tanganan dari TNI dan polisi tingkat RT adalah hancur maka hakikat nu disebut al-mukarrom Ustad setempat nana gerhana mah datang ke deh jadi ulem 2 dibayar bener mata hakikat hirupa cekuringa tong loba ngahargaan jelema nu jauh hargaan mah nu deukeut ibu gering minta doa ka Ustad nu deukeut maot ditahlilan ku Ustad nu deukeut sok ulem kuring moal datang deuk naon wabuh henteu mata hargaan mah nu deukeut kuring mah teu kudu lah tong riweuh bade ngaluut nontot coba ieu itu kalau leuwih nyuguhan jelema hiji disuguhan ku 2 kieu diinum kabeh ngarebek beuteung hiji jika kode buah sinyal dek nyandung ya ampun maka ya umat Islam pada dasarnya di mana-mana Pak
Di Tengkuring di Bandung sok ngayakeun muharaman, di Purwakarta ge sarua, di Tasik ge sarua, di Sumedang ge sarua. Nah aya di Arab muharaman, aya di urang bet aya hampura teu kudu nyaritakeun Arab da ieu mah budaya Indonesia. Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya Purwakarta anu urang. Nah bisa, bapak nemongkeun budaya Arab da moal bisa. Di Arab ngong adan langsung komat, mejeuh jam 5 jelema geus ngawala di masjid. Cobaan di dieu. Ngong adan langsung komat, ngadan eta, komat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta, ngadoa eta, balik nu kukulunu si eta keneh. Nyarieun masjid eueuh eusian hoream aing mah. Henteu manehna ge saruana. Matak lahirlah NU Nahdlatul Ulama nyieun MSI metodologi serta di Islam, metode pikeun mengungkapkan jeung nyampikeun Islam diolo pujian aling umat di setengah genep gini muslimin muslimat hayu urang berjahat les eueuh da mikna bututan malum nu di masjid maah salat subuh ayeuna setengah genep maghrib. Metode sinyal bahwa sholat maghrib can dimimitian tak eta sinyalna heuh nyata urang matara tara kikituan anu tara tong ngomongkeun nu osok anu osok tong kagoda ku nu tara nyieun masjid lain butuh paseak ku pupujian jeung henteu ngareusian mung pan lalieur. Satuju? Takbiran di Arab kerennya heuh udah dibayar. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Arab geblus ke Indonesia Allah akbar Allah akbar Allahu akbar la ilah. Napas ponok itu panjang keneh eta ha illallah wallahu akbar Allah kuat rampung rehab ranyug. Nah dari sunat teh Idul Fitri nah bengeh bae dek kitu dek ieu ge budaya Indonesia nu kudu dijunjung ku orang Indonesia, maka kuring teu kabita ku budaya batur sabab kuring warga Indonesia, maka dek nempokeun budaya Indonesia nu sabenerna tuh well pan identitas daerah teh pada aya Tasik Ranginang, Subang Ganas, Garut Dodol, Cililin Wajid, ai Purwakarta? Hah? Simping. Cikon karek ditempo dina dus. Lamun eueuh tong sok ngarang simping-simping ari eueuh teu percaya. Apaan identitas lemur? Masing-masing ustad ge boga identitasna, bener Pak? Masing-masing daerah boga identitas, ustad boga identitas, lembaga boga identitas, maka urang mah teu kudu sarua tapi dakwah mah kudu sarua. Kabeh saragamna berbeda tapi di jero dakwah mah tetep nu dibawa adalah bendera keislaman. Beres hirup lamun kitu. Lain lieur ah. Teuheuh tamatak muharaman ge asup kana bab budaya Indonesia. Matak teu kudu nyaritakeun di Arab bae da urang lain urang Arab. Bener Bu? Hayang sarupa jeung Arab moal bisa. Di Arab kumis ponok, janggot panjang, tah urang Arab. Sunnah Rasul nya keur nu jadi tapi ai keur nu teu jadi jiga urang. Bacama teu jadi, Pak Kades teu jadi, Pak Teh teu jadi. Narek dianggap bidah urang pada kumis teu ponok, janggot teu panjang. Beuyeut cenah euy ustadana mah. Naha eueuh kumis eueuh janggot, narek kumis emek. Cing nu kitu mah tong digegedekeun teuing atuh. Keleh atuh da. Budaya berdasarkan budayana masing atau kolot baheula dakwahna lewat budaya. Itu tempol luhureun panto kolot baheula mah nyimpen sawet. Harupat tajuskeun kana bawang beureum, tutupan ku jukut palias. Naon harupat? Ulah getas harupateun ngomong tos sakama-kama abang bibir teu diwengku, abang letah teu tulangan. Tajuskeun kana bawang beureum peurih, ucap tekad lampah ulah deuk meurihan hate batur bisi ka peurihna tumiba ka awak sorangan. Dakwah gibah dinu kitu kolot baheula
termasuk bulan Muharram ieu ge dakwahna kolot baheula ku cara muharaman. Mata kapungkur mah datang bulan Muharram sok ngayakeun hajat buruan. Di jerona duwegan congcotan ku gula beureum, terus beh dituna kudu aya sasajen jeung parawanten, beh dieuna kudu aya congcot tumpeng make enog sok urang buka naon eusina. Beh dieuna pisan kudu mawa kadaharan warna beureum. Anu Yosua 50 kade itu pasti bakal ungeuk da ngalaman. Nu 50 kade biheung da teu ngalaman. Pan geus eueuh aya. Naon atuh make jeung kolot baheula make jeung aya duwegan. Tu toong di panggung teh pakades baheula mah na panggung kieu teh. Pare sageugeus. Cau saturuy. Kalapa samangar. Geura sok toong pare sageugeus, cau saturuy, kalapa samangar. Tah ari hijina kalapa 5.000 lain maksudnya hijina disebutna naon sahulu. Artina di bulan Muharram teh bulan umat Islam kudu sahulu, artina sasirah, sapamadegan, sapamikiran. Lamun Islam geus sasirah maka bakal dicongcotan ku gula beureum kareueut ku umatna. Mata ulang tong pasea geuning eta budak yatim teu kaperhatikeun, nu miskin teu kabelaan, masjid butuh teu kabangun, nama ke jeung melaan pasea wae lur. Sayu urang sasirah seperti kalapa, urang Islam ulah nepi ka keuna ku bahasa Sunda disebut jiga monyet ngagugulung hebat. Heeh we. Tina kalapa ayeuna gula, ai gula teh amis. Umat Islam teh kudu seperti madu. Ngaran-ngaran madu boro-boro kolot budak leutik ge bakal nyamperkeun. Lamun umat Islam geus saperti pait patrawali, boro-boro budak leutik kolot ge kabur, Pak. Matak Bapak Camat eta teh madu. Pak Kades, madu dicintai ku rakyatna. Dalam mun teu cinta mah teu sudi datang ka dieu rek nahaon. Madu, Pak. Asup deui pan kana sasajen. Umat Islam teh kudu sasajen. Artina sasajen teh saajen. Bahasa Sunda tah. Saajen, ai saajen teh silih hargaan. Geuning aya parawanten, ai parawanten murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Parawan eta teh parawan bareto nu ayeuna mah teu percaya. Sabab lamun balik pengajian sok panggih dinu poek. Parawan baheula mah parawanten ai parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Jadi datang bulan Muharram hayu urang ngamurnikeun katauhidan, balik kana la ilaha illallah. Lamun geus baroga la ilaha illallah simbolna 7 kembang ai kembang alat seungit, maka umat Islam kudu bisa silih seungitan antara Islam jeung Islam. Beres ta Muharram teh Pak. Well. Geuning aya kadaharan warna beureum, ta eta mah dicantelkeun kana kajadian bubur bodas bubur beureum, bendera merah dan putih, Belanda milu ngakan, hampura nyebut ngakan da penjajah. Belanda milu ngakan, Jepang ge milu ngahakan. Secara langsung darah bangsa urang merah dan putih keur ngarebut alam kemerdekaan lantaran Indonesia pernah dijajah Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Pangheubeulna Belanda, maka panglila-lilana Belanda ngajajah bangsa urang nepi ka urang Purwakarta ka Belanda nyebutna walana. Berarti ieu teh alona. Tapi apa ngambung laleutik kieu? Maka disimbolkan di bulan Muharram teh bubur beureum bubur bodas kabeh diekeunana mulas kadaharan warna beureum nyegruk ceurik kunaon beureum. Sabab bulan Muharram terjadi incuna Kangjeng Nabi Hasan jeung Husein dipenggal leherna dipake mengbal darahna ngocor di mana-mana. Maka kolot baheula nyieun kadaharan warna beureum nyieun kadaharan warna beureum rujit geuleuh ka musuh Islam nama kejeng geuleuh sabab incuna Kangjeng Nabi Hasan jeung Husein dipenggal darahna dikocorkeun nepi ka warna beureum ku bebengok musuhna Islam. Jadi milu ngutuk ku simbol kahartos rupina. Maka Sumedang Subang nyiptakeun alat kesenian ngaranna Singa Depok. Singa dibawa ke Belanda, di Belanda Singa Depok, singa teh lambang kekuatan Belanda. Ku urang Subang mah ditumpahkan ku budak sunatan. Hebat teh cukurin mah kolot baheula teh. Bener. Geuning ayam menyan entong kagok urang bubuskeun ka jerona. Geuning ayam menyan Indonesia hayang menyan ai menyan teh menyat menyan
ai menyate maju, Indonesia hayang maju, desa ieu hayang maju, pan simbolna menyan, artina menyat. Ari menyat teh maju, jang gerasa kolas yang luhur ngarah menyat, mana hirup teh ngarah maju, simbolna menyan. Duru ku bapak toong hasepna bodas, menyan alat sesengitan. Lamun hirup hayang maju, bodas hate seperti bodasna hasep, silih sengitan antara urang jeung urang pimajuan bakal terjadi. Weh. Naon anu salah? Geuning ayeuna mah geus eueuh, bae da geus ngarti. Ai kalot baheula nah habet kikituan, lain kucan ngarti, dihareup aya Belanda, dihareup aya Jepang, akhirna agama dibunian ku budayana supaya teu katempo keur ngomongkeun agamana. Matak syukuran disebut hamin, haram disebut pamali. Bener, Bu? Tuh, genah re gitu. Ayeuna bangsa urang ngayakeun muharaman deuk naon mieling terjadina bulan Muharram, lain sakadar bulan Islam, lain sakadar Muharram terjadina keur umat Islam, tapi Muharram ge pada ngaku ku saantero dunya. Aya naon atuh di bulan Muharram? Hiji nu tadi Hasan jeung Husein dipenggal di lapangan, di talapungan jeung di tajongan, ibarat mengbal zaman ayeuna kitu tah di talapungan teh. Nepi ka umat Islam rujit geuleuh cua ka musuh Islam lantaran Sayyidina Hasan jeung Husein dipenggal ku musuh Islam. Sehingga urang teh lain deuk perang jeung musuh Islam, tapi ngajaga diri ulah nepi ka urang ngadukung ka pendukungna anu waktu harita terjadi. Dua, Nabi Ayub udur eta ge bulan Muharram, sehatna oge bulan Muharram. Nabi Ayub udur 18 tahun nepi ka deuk salat wae, bila tungna dilaanan beres salat ditapelkeun deui, aya anu sanggup di dieu kitu. Boro-boro kitu heuh Bu. Tetua teu dosa ge sireum dipaehan gini urang. Ceuk istri Nabi Ayub, Ayub pan ajeun teh pangkat nabi minta cager atuh ka pangeran. Ceuk Nabi Ayub moal minta cager, naha kuring umur 80 tahun penyakit 18 tahun. Moal minta cager, deuk dirasakeun deuk dinikmati ieu gering teh kitu tah. Coba bapak geus wah karek saminggu ge geus burger. Nabi Ayub 18 tahun. Akhirna kabur istri Nabi Ayub teh, nama kejeng kabur sabab Nabi Ayub dipikeun ka hiji gunung, dipikeun ka hiji leuweung, kabur jarak 2 minggu, jarak 1 minggu. Akhirna Nabi Ayub cek Allah wayahna mandi di hiji wahangan, beres mandi bersih deui, datang deui pamajikan ngarasa dosa, hayang tepung jeung Ayub ku kami ditinggalkeun ari anjeun saha pemuda, cek eta pemuda kami adalah Ayub nepi ka pamajikan teu wawuh ka salaki. Kami adalah Ayub ngagebeg lain, da Ayub malain kitu keur kaayaan gering, buyatak bilatungan, anjeun makasep ngarem koneng-koneng, anjeun boga tanda, kuring boga tanda, dibukakeun aya tanda kenabianana. Nyuuh harita keneh Ayub, kami dosa ka anjeun ninggalkeun anjeun keur gering, tah aya bebekan suluh, tah aya nyere, tah aya halu, pangnyiksakeun kuring, cepret kuring di dunia daripada kuring dicepret di alam akhirat, guruan ku ibunya. Mun ibu nyieun kasalahan ka salaki sadiakeun tah bapa aya bebekan suluh, tah ieu aya halu, tah ieu nyere, cepret kuring di dunia daripada dicepret akhirat. Nabi Ayub nyokot naon? Nyere, dipecut henteu diusap. Tah ayeuna bapa keur cokot nyere, pamajikan bakal nyokot halu. Kumaha ceuk pamajikan? Maneh ku nyere aing ku halu bari jebro deui. Geus teu beres bangsa urang. Nabi Ayub sehatna terjadi bulan Muharram. Nabi Ibrahim diduru ku ajar ku bapakna entap-entaban seuneu kuliah naru kuni bardawa salaman al Ibrahim, hei seuneu tiis salametkeun Ibrahim. Salametna Nabi Ibrahim tina seuneu eta ge bulan Muharram. Nabi Adam gubrak ka alam dunia bulan Muharram, ditarima tobatna ge bulan. Simpulkeun atuh ku urang bulan Muharram umat Islam ngayakeun kikian teh anu udur sing sehat, sing sehatna seperti Nabi Ayub sehatna bulan Muharram. Tuh hiji atuh urang baroga dosa ka tukang, heuh dosa naon we ngomongkeun batur, dosa ninggalkeun salat, dosa naon we. Ayeuna datang Muharram ngayakeun muharaman istighfar babarengan, susuganan dosa urang dipupus seperti Allah mupus dosa Nabi Adam terjadi bulan Muharram. Atuh urang oge deuk hijrah, apaan hijrah? Nabi Muhammad teh bulan Muharram hijrah ti Mekah ka Madinah. Maka keur Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah, urang kudu hijrah kalakuan, tina goreng kana alus, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi
Tah lamun bener ieu muharaman engke subuh masjid bakal pinuh ngawalad ka tukang dipimpin ku Bapak Ketua MUI rakyat kabeh. Nah apa ladang muharam tina kedul jadi daek ngan lamun engke subuh ki eueuh keur naon ieu muharam. Alah ayeuna ibu-ibu ladang muharam tina goreng kana alus bisi pernah goreng kalakuan kasalaki bubar ti dieu gawat tobat gawat hijrah balik tangkep ayah cek salah kita kunawan mana balik pengajian jadi riweuh oh hijrah paling kuat 2 poe koprok nu boga dosa kasalaki kumaha Bu oh ibu mah hijrah tah ieu mah atos hijrah apa hijrah ti Mekah ka Madinah hakikatna urang ngayakeun muharam teh sing halijrah atuh tina goreng jadi alus tina kedul jadi daek tina pedit kana bage. Terakhir bulan Muharram adalah bulan anak yatim sok poe ayeuna urang bebaskeun hutang piutang anak yatim urang beresan beban budak yatim urang alusan budak yatim tadi mah Karang Taruna nu ngayakeun santunan jeung Bapak Kades nah ari ibu mung kitu nyieun ka hade ada arek baru ka duitna sok ayeuna keneh ya ti urang heula mana ayah sorban teh budak yatim nu tadi walau kemulang bakal hasil gede mumpung araya pejabat euy bae rek kunaon Alpan tadi mah Karang Taruna ngayakeun santunan gitu Pak terus Pak Kades gitu ada urang-urang hayang nyeun kahadean hayang besok urang kontanan alhamdulillah gak sallallahu ala Muhammad kuapatan mun bisa mengarah terek sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya murang ngaliatin aya kana teh Pak mun aya cenah ngagunuk deui di dieu kan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok panitia nu sanes dari anak yatim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok ibu panggil deh ibu anak yatim nu tadi Muhammad sok panggil ku ibu akang lajengkeun sholawatna abdi ngaleut heula Neng Bita di mana ya tadi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung deh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 10 Dek, sekolah tuh di mana? SD kelas berapa? Oh, kelas 3. Pinter atunya kelas 3. Kamari saman. Terus gaduh sepatu acan. Punya. Oh, bahasa Indonesia kan. Udah punya seragam. Punya sepatu, punya tas, buku. Oh, pinter. Purwakarta. Iya. Ku bahasa Indonesia ya deh ya. Oh, atuh baik. Kamu sekolah tuh kelas 3. Oh, sama temen. Enggak. Di mana SD-na? Oh, di mana? Di Cikawao. Oh. Dek, tas gaduh seragam atau sepatu atau kaos kaki, tas. Alhamdulillah. Sekolah kelas berapa? Kelas 6. Udah dituluykeun moal. Keren, kudu ya, kudu dituluykeun. Ka mana? Dituluykeunan ke SMP. Aya nu deket. Pakai biaya teh dituluykeun. Udah kata apalnya, poeknya. Nah, teruskan sekolah. Ya mah Pak Udnya. Dede Pak Ud. SD kunaon soca? Oh, kelas 1. Ya kelas 1. Oh, TK. Ya kelas 4. Ya 3. Kamu? Oh, kelas 3. Can ka dia dusnya. Mana bahaya ya, terus ditaekkeun. Wah, can. Dek. Mana ieu nu kelas gedog urang? Gede, Dek. Kabayang. Di bumi jeung saha ayeuna? Jeung si mama, nu tos teh aya saha? Bapak. Nini aya. Aki aya. Biaya sekolah sementara ti saha? Ti si mama, mama damel. Henteu, tapi bisa ngebiayaan. Oh, ti si AA. Berarti si AA nu damel. Kudunya kalanceuk. Si mama can nikah deui. Naon ari ibu? Aya tuh di dia si mama nu mana? Ku ieu atuh ah. Ku ieu. Ku ieu. Mana? Oh, mamahna. Syukur. Terus nikah deui si mama. Andai kata si mama nikah, ridho teu? Allah. Dicelakaeun ieu belum beger, wah bahaya. Nah, sieun boga bapak tere. Keun bae dasar wanya ah. Waduh. Abang yang geus gede diolok deui atuh. Oh iya sedih eta langsung sok. Abdi ngobrol heula jeung barudak. Dek, ditinggalkeun ku bapak keur usia sabaraha tahun? Duka terang. Oh, tapi terang wajah gitu, wajah si bapak. Osok didoakeun. Pelajaran ke ibu bapak di saat ibu poho kakolot, ternyata poe ieu aya budak nu inget kakolot. Pelajaran eker ibu bapak di saat orang tamelar kokolot, hiji waktu orang bakal sono kanu ngaran kolot. Nah iya buktina. Dek sono teh kanu tos teh aya gitu ka bapak sono.
lamun andai kata ya seandainya bapak aya keneh dede rek kumaha ka bapak rek meluk rek nyium rek dilahun rek diasuh minta jajan tadi sih maksudnya di saat budak ibu minta jajan ka ibu di tengah-tengah orang ayah budak anu minta jajan bingung kudu kasaha bener tuh iya berarti kewajiban orang teh jadi sekolah teh diturunkan ke SMP tapi nah si mamah nikah deui bet ulah kunaon tong loba lalajo TV atuh bapak tere nungulub anak gitu eueuh tuh aya bapak polisi teu aya bahaya tuh usia berapa tahun ibu 88 48 aya niat deh ibu oh ente saya dede ayah dede nutus teh aya saha bapak mama mah aya keneh nu mana cing oh Rai Raka alhamdulillah sekolah tapi ibu ajaib syukurnya sekolah rek diteraskeun mah syukur ai si mama lamun nikah deui lios geus kesepakatan duaan jadi wayahna beli di antara bapak nu naksir mundur wir teu ngijinan budak dede nutus da aya saha la ilaha illallah ayana sareng saha si Aki si Nini aya oh teu aya berarti dede mah yatim piatu nya sing gede hate nya ulah leutik hate mun aya nu ngabuli partuskeun tuh ka bapak polisi itu teu aya nu ngabuli ulah nya teu kengeng ya ibu papatahan budak teh ulah sok ngabuli batur jadi terus da itu ibu bapak jadi teh usia seberapa tahun oh teh orang belum pak waduh subhanallah hebat sing giatnya dede nutus da saha mama bapak Aki bapak tuh Arya nutus desa deh lo ilaha illallah berarti duanya yatim piatuna subhanallah pelajaran ke ibu bapak naon sih cek sebenarnya di saat orang poho kakolot poe ieu aya budak nu hayang panggih jeung kolot mata keur bangsa urang nu arya keneh inung bapak mah ayeuna mulyakeun kolot suatu saat kolot tos teu aya mah urang rek kumaha ngamulyakeun ku cara kumaha nya anya dek lamun di pasian ceceh kanggo naon hah jajan jajan nah emang tara jajan gitu tara serius oh subhanallah tara jajan tapi ku si mama sok dibekelan sabaraha 5.000 cukup 10.000 berarti duaan jadi gurunya ke adiknya ya kelas genap ya kelas 3 gurunya jadi gurunya ka lanceuk kan aya lanceuknya di rumah oh itu ibu Yusuf seberapa tahun bu 5 hiji ibu nah teu minat nikah deui males gitu nah adanya lalaki malah mau ditanya di dia mun aya duda umur 50 wah hampura aya duda 50 aya nikah deui oh kuat keneh kitu jawabanna teh Pak lalaki mah coba ibu-ibu dua nana tadi dijawab ditanya teh wow nah ya ada ibu-ibu menyaah ke anak hah kekiat maksudnya koma diperjelas kekiat kacau sih ibu mah
abdi ge memang apal kadinya arahna ngan nya teuing tos kayaknya seberapa juta bu oh dajan wah ya menghitung duit receh mana ka subuhnya itu 100 200 300 400 seberapa teh oh belum dihitung pemito 100 tilepkeun ngarah enteng deh lamun di pasien ceceh kanggo naon nabung bekal berarti di kamar makan ya nyarah mama nu ngaturna oke Ari iya kamu mun kenging ceceh ayeuna kanggo naon kanggo bekal sekolah oh emang tara bekal kosok hah kadang-kadang serius kadang-kadang kamu sok bekal sekolah seberaha 5.000 kamu 5.000 tapi caket sekolah teh gitu ti bumi ke sekolah caket oh caketnya ranking sabaraha kamari teu ranking yakin bae teu naon da anu rankingan ge santang tuh jadi presiden ya kata nana gerhana baheula tara ranking mah cabelet abdi mah alhamdulillah we ayeuna mah da takdirna meureun mun kengeng ceceh kanggo naon nabung di sekolah aya tabungan aya ibu guruna teh di dieu aya kepala sekolahna saha ibu saha bapak saha terang teh sareng bapak kepala desa di dieu dek terang teh kepala desa namanya kepala desa iya ente anu mana cing kepala desa anu mana pami iya terang teh iya saha wa ilaha illallah bohong kamu apal tuh iya saha ente poekeun gitu abdi teh minantuna Pak Kades dek kamu tahu tuh kalau dia Pak Kades mah saha di dia palu oh bener oh lurahnya aya di Bandung Pak Kades lurah di dia saha teu terang nu mana Pak lurah teh sok nu mana nu make acup itu bapak polisi anu paling dia na saha namanya nggak tahu Pak Kades perkenalan atuh teu tahu dede tahu teh ente kamu tahu tuh Pak Kades di desa teu tahu deh wah iya mah aya bahan jadi Habibi ya. Oh aya dua duskan bu kan urang anggap perhitungan suara lah teh ya teh 2 juta ya teh tuh bisa 2 juta oh alhamdulillah oh 2 juta itu receh nanya aya kene ya tos seberapa tos 3 juta teh ayahnya wah lamun 3 juta hayang jadi 5 juta berarti kurang 2 juta mata kades ulah waka ingkah camat ulah waka bisi kurang ayo cek Pak Kades teh cenah ustad ge sarua ulah waka ingkah nya siap lah 1 juta 2 juta eta 800 berarti tinggal neangan 200 deui ti ditu rencana makan baik tong dihitung kali itu kan itu karena rencana mah ya kan lah simpan dirinya teh kerkas tahun hareup udah dihitung nepi ka subuh irah urang balikna atuh ya seberapa 3 juta ya udah stop 3 juta mengarah dibagi 10 teh 300 10 kan itu 1 2 3 4 5 6 7 8 nah ini kurang 2 oh
Ibu hijinya 1 2 3 4 5 6 7 8 salah apa tadi mah ada 10 hiji deui ka mana oh aya wakilna teh bisa teu kabere bobo keun bae tong dihudangkeun wakilna we Aya wakilna Pak, ieu Pak. aya tah Bu wakilan Bu murang kali Aam Mama Aam oh iya nya Bu di dia Bu nu aya sok di mana we tah berarti 10 nya 10 3 juta bagi 10 300 alhamdulillah ulah dipake meuli kuota komo dipake lalo YouTube mah alus 300 berarti ngadamel ya ngadamel 300-an 10 ya Pak Kades Bapak Polsek Bapak TNI tokoh agama Bapak Camat mangga we bagikeun da ieu mah sanes abdi hanya sebatas cukang abdi mah jadi cukang lantaran jadi abdi cukangna gitu Bapak MUI, Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Polisi sofnya pengan we artos sarti 300.000 ewang sangakeun deui we kamurang kali eta mah nu recena mah sok we keur kas tahun hareup lah nya 300 ewang oh dek udah duit tong dipake meuli kuota punya HP teh entong keur naon ieu ge lieur pasea jeung pamajikan boga HP aduh ampun ya Allah Pak MUI Ketua Karang Taruna Bapak TNI Bapak Polisi Bapak Camat tokoh masyarakat mana sok wakilan Dok dek hampura dek sok we disanggakeun ka Pak Kades sok kasih kan oh gitu pada tuh emang nanya apa sok apa Kades ya itu 100-an ya oh berarti 300-an sama berarti di pengkerja masih kan aya seberapa 40 berarti 100-an heula simbolis heula 100 ribuan tuh mangga Pak Kades langsung tepuk tangan Ibu alhamdulillah Bapak MUI mangga itu nu kali ditutup oh sok Dede bari iya bari turun Dede Pak Camat gitu Ketua Karang Taruna ya amankan atau iya nanya simbolis Ibu ternyata murang kali yatim teh aya sekitar 50 no simbolis 10 berarti oh alhamdulillah oh. Oke anak yatim sanes nini yatim Oke itu nu dihandap sakurang deh nya anu ibu ieu nya kasihkeun alhamdulillah atau saya simbolis ibunya ti sim kuring ibu sakit nu kapihatur alhamdulillah aya milik jeung rezekina ternyata muharam teh ngabungakeun budak yatim muga-muga da bungah moal ngan sugan jeung sugan we jadi cukang lantaran keur kabungahna sakit nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamrih hampur anu katadak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.